ke abdi mah heureuh Ridho itu adung su Ridho tapi handeu atuh Ridho jajak kalau kasiror mudah-mudahan adung su cing panjang yuswa geung barokahnya aku mah jeung usahana didoakeun cing langkung beunghar adung su ya pilih pamong kayu da korsia di kayu terus teu cekna udah naon kok dalam bila dia ke dalam iya hing cekom nyawa duit ya menang hese capek aing gubuk gudaram duitnya deh oh lagi itu cak boleh gedaran dalam benda omongan bapak ini es nyawe alhamdulillah jajak kalau kasirun pada es mudah-mudahan di panjang Yuswa agung barokah saya cing langkung beungharnya agung mah jeung usahana komo lamun 200 mah dupi ibu desa aya ka dieu ibu haja mama udah nyesep lawas batas nanya lawas cepat cepung di bro nyawa sakalikun cek teruskan gerak-gerak yang namurang kali sepitan bapak haji yaya wahyu dina bakur ibu haja hidup bapak haji eyang namurang kali sepitan aduh jadi dibagi dua cek di dewek alhamdulillah jejak kalau kasirun mudah-mudahan yang kurang kali sepitan cing panjang Yuswa agung barokahnya bapak haji diantos si ibu hajatna bu ulah kacamakeun 100.000 bu ibu hajat nabungan di 100.000 Asep mana mah tong baca hayang ramongan musim mah nah jauh terusin oh syukur tidak kesurupan enggak bolehnya alah disai deh ibu banyak dia jeung lingas jeung naon coba ibu ada 50.000 ini bapak hajat itu 100 ya yang lingas yang naon padahal mah 200 coba aja untung dalam namanya fokor deh nah tiacan aya pemecah rekornya sampai 100 ya jeung 50 bos upan nyempor euy tiga gerak kalong abah ini sareng saha sareng rakana teh eta teh Yohana rakana tukang rebab mang anu caperlit teh cireuleuh kieu mah anu mobil dua siap terus ya alhamdulillah satu desa ini
Din alhamdulillah bani cing langkung majeng musyawarahnya cing beunghar panjang Yuswa cing sehat bandinnya. Amin amin. Mudah-mudahan ageung barokah panjang Yuswa. Mana ngalap dia bandinnya. Atau saya 100-nya. Tuh. Siapa saware kan? Bisa ada. Ya opik siapa saware kan? Tahu sama Cek kopi kenyohon jangan udah kecilon. Mudah-mudahan cing beunghar kasih. Bageur caira katampi jajak kalau udah kasiron. Salam baktos kasedayana bageur kasih. Cek kopi. Aduh, semua goreng. Jangan kaleng. Silakan. Di Bapak Haji Rahmat Sukabumi hidup jejak kalau kasirun. Mudah-mudahan pada suatu Haji cing langkung beunghar selira. Cepot pada demonstrasi ngemainkeun bedog ieu bedog warisan ti saha
Bapak Haji DS di Ciwaruga Ngaranan ieu bedog di ngaranan ku dewe saha? ieu ngaran bedog si Jablay dari Guha Hantu Ari watakna kumaha tah? wajakna taradaikeun deui asup kana warang ka bedog lamun acan menang 2 juta saweranana biasa heula can ya geus jadi pake Nyaso. bedog jijik Ari bujur cakan ngaboheung lajang sok kadinya. geuseukeun acan Eh, naon cenah eta hayang merak moal neurak ka dewek acan akan meduk lain dewek bedog kuat di kadek lain dewek kuat di kadek tapi ieu bedog dijieuna tina kaleng susu ah ngadek naon tah? tara misreuk kadekan dewek maca Ngadek naon? ngadek ti kotok bedog kadek dewek cak Ngadek naon bener? ngadek senal capit cak ting usaha euy tambari tungkul ngawapna cak tengah uap ya nyacak naon? wah sia Nyacak naon? ting popoyan sa cak euy baranegang tamangna euy Harupsa katuh. Heh? Harupsa. alah heuh pecang ah Dosa. mudah-mudahan ulajan tentu musirungan catang subahan gantar kakaitan Amin. Amin. beda tenaga sesa puting ieu teh Ya sesa. can eureun-eureun di lebaran dikatangna 30 terus-terusan adur-aduran ceceulungan di lemur batur geus hoream dewek ngawayang di sabenerna mah Hoream mah ke jeung hoream. Heh? Hoream kumaha? hoream sote dina duit leutik Sami atuh. alhamdulillah cang pidoana kanu parantos nyawer ka Mang Cepot Kumaha tah? sing langkung beunghar Amin. ageng milik ageng barokah Amin. majang usahananya Amin. Amin. sing kagentosan nu berlipat ganda muhun kasadayana nu parantos nyecep Eta nu tos necep, didoakeun ku Man Cepot aya nu teu necep didoakeun. sami didoakeun Kumaha doa? dengan beda cecep doana Kumaha? doana Nya. keur anu teu nyecep Nya. kembalilah ke jalan yang benar Oh. ya ieu hasil cecepan hasil saweran teh bakal dipasikeun kana hakna Ka fakir miskin, aya nu leuwih butuhun di fakir miskin budak yatim,
yatim aya lamun peryogieuun Kapan pijompo? aya leuwih butuhan beh ditunacan Kapan ayagan? komo nayaga yang deui Pada kasaha tuh? kalau hakna pokona macam Kasaha? heuh Kasaha? nya ka pamajikan aing Oh mana? Maka wilujeng. Ay, leuwih butuh teh. cek keterangan oge ibadah teh ulah wakakanu jauh kana deukeut heula usah ibadahan da anak pamajikan Saya. aya sesana pake museuh Saya. aduh harisna Waduh. jika diayap gitu eta kokodala mun aing mingke deui digunakeun mah nyeri atuh cak Puas. Bobot. oh ya heuh Hah? digenahap jeung Nah, itu kenapa? heuh incoe yang Arjuna kabayaning dewa iya kabayaning dewa tika pinoda malaya kasih kebenaran panggih dia patempatan bageur tiwas kabaraman eyang kasih kabaraman kumaha aduh salah sokan tersadap kasih saya pikir sauna aduh tiwas kasih kabaraman yang teju kabaraman rumah atau sesana diterima dalam sakit nyalakan semua pokoknya donongan kalau diterima dalam semua Pak abdi nama Pak syukur
bocah diri. Pamirsa urang lajeng gede kana pamudut lagu selanjutnya. Pamudut nanti panresana Mama Hajah. Kabeh kuneraing kang haningali kabeh tanara haningali denera kalayan campur bingah hari bingahna yakin kalawan nyata anu aya di payunan teh tentang Raden Arjuna anu dicirian ku para pawongan lurah Sumara Pudapawana ari kagetna parantos salah masikeun senjata kontak Raden Arandea dedeh teuing incu eyang janaka Ki Arjuna dina waktu ayeuna leuwih ti hala eyang hampura sarebu kali hampura sababeyang geus rumasa campoleh salah songan yakin kalawan nyata saribak sapaweun teu sarupa antawi salira sareng anu dipasrahan eta senjata kontak kapinodamel iya butuh panjenengan nyangakeun semapang abaktus wong arsana maya kuhunyuk pangkon eya nuhun kasetnya semah butuh aya dina dampal sampean nuhun disimak dipun semar nyangakeun semah hong bulan nuhun Kakang Semar kemakeun hong we wungkul da loba hong ne aya nu hong nyocok hong mongpat hong harja mani hong naon ieu bapak harja maya sege nah lain adi bapak eta teh make jeung nyamah sagala rupa jebek aduh bisikan nyahoan sopot-sopot deui aya pikir saeun naon eya kabeneran pagi di dieu cu utuh panjenengan nyayogikeun tanaga pikiran larapati kuhunyuk kapeyogian eya kieu rewas eta ku sarupa percis sarua eyang teh ngahaja datang ka dieu teh keur mangihat nepungan hidup anu dipimaksa eueuh deui eyang teh kapiutus ku hyang jagatna ta pati-pati pikeun masrahkeun senjata kontak piantieun pikeun neuteuk tali ari-arina jabang tutukan tah geuning aya kitu eta pituduh ti bapa atur nuhun lah saketika bingahan sate acana tapi hampura eyang teh bageur kabaraman dina waktuna masrahkeun eta senjata kontak pikeun neuteuk tali ari-arina Raden Jabang tutukan
ditatanyakeun silsilah anu pas yang teh salah ngasungkeun salabikeun senjata kontak senah eta budak teh ngaranna Raden Arandea di pasantren anu pasti anu disebut padepokan Sumur Harimau eta kusarupa beungeutna jeung hideung anu pasti ayaku kewas pantes dewanya palaur gitu Arjuna jadi eyang teh salabikeun jugjug some eyang teh kabaraman nah atuh disangka hidup teh saparantosna nampi eta senjata kontak ini tanpa pamit ngaleos tanpa pergesulta tanpa tugas beri ngabeureukeun seuri hayang kapatuh nah dewa anas atok dewek yang salah song aku mah teteh sini keur dalang song kasih teh kumaha ngaranna teh sageus ditalaah ditanyakeun ngaranna teh si Arandea di pasantren Sumur Harimau wayahna eta mah hak kajeun keur pimilikeun ajengan kawasalah rumasa mumpung can jauh buru-buru udah hayu kusarea orang kepung kurang susul tak kitu kapalih mana lumpatna aya eta kapalih wetak beungeut hayu urang-urang kusarea saha ngaranna Arandea eta ku percis sarupa kitu kasaya Arandea berlompat ke mana awak mana sanajan nepi ka tungtung langit muabung diberi sae kan bumi kos lain dewa goblok sia mata pedas sia babuh kayaknya pak hanya dewa kebarangan oleh gitu nah kumaha bisa gitu eta kusarupi larana jadi bicara sasieun atuna belegu sia ngabina teuing sing tanggung jawab awas lamun incu aing asuhan aing cilaka awas nyangakeun babuk siapa bina-bina teuing sia kosain dewa ogo dewa teh waspada permana tinggal ujur sia bina teuing jika penguing teh jangan amok-amok lah nya teh kamukeun bapa teu apal wae kenang adat-adatan bapak hampura hampura kosain pamimpin ke jeung sasok ke jeung sasok sagarupa rumah sudah kaula teh makhluk sarua makhluk ngeduit teu tungtungna ujang-ujang mawaduh rusuh di sawargana kan yang kena HP orang jual orang jual ke HP kena aing buru-buru gini orang muda masyarakat tuh pulsa tuh pulsa apa jangan aku cuma hong bulan hong naon maneh hong nyocok lami jajak pangsiran mang aduh lawas tuh nuhun mang di sono abi teh mang lawas abi teh meja duit ka mang teh nuhun hari makan apa leuwih sini petaan wae
kadang-kadang kalau serupa puguh atuh keur maka sebuah kupangun poe serap mulut dewa teh aduh luar biasa sejak kontak kagantian nuhun dewa kagantian hasil hese capek guru kaula Senang tadi cek Resinuranga iya senjata teh ahem luar biasa mau aya 2 mau aya 3 senjata anu ampuh nah model iya ngan soalnya senjata teh kan sakukur sekali dipake di mana-mana ya senjata kontak dipake gunung bakal rubuh sagara bakal kalah Garadea saha dia lupa kamana eta hak kaula woi gede aja bungkusan guru-guru deketan cokot ribut lupa kamana awak maneh ada dia ring mana si red dehosa ada dehosa banjing wabigana nuhun atuh goblok sia mari mata gede salah deui aduh hapun dina abdi kabara mana aduh sanes we dewan kabara mah goblok sih hapun jana ngajelengeng kana ceulis wani neungeul dunungan sia tah wani neungeul kadunungan si amat pak kamana sia dipagak di dieu gas bege campunah neungeulna teh kitu kumaha tadi teh salah neungeul dina aya neungeul ke setan gitu sawah neungeul ka kana abi neungeul setan sok itu berang pok nya Aradea unapat Arjuna dipasrahkeun eta senjata kontak sok sare gebah ka mana bisa dipasrahkeun ku kaula tapi gak semplahkeun tak kencang jeung ka kaula pagabuk sama kaluar getis sanes pisah raga jeung nyawa teu kitu teh bisa dewa teh kabaraman ya milik kaula ya ongko dewa teh nu kawasa cenah ongko dewa teh anu pinter piraku kabaraman kitu ulah sok sirik ku milik batur Andika Arjuna now sorry ya aku percis hey gini bingung saya kemana sekarang itu bingung bok Gili. tenang gak Bisa duaan. dia pibikeun wae sia blok naon kanaongan oh nya hoy punten ka Eta dunung. Eta dunung. Ayo dunung. ulur
siap ini. Sehingga pohon kadun dukungan. Punya. Jadi bahasa semua. Punya. Kamaraman ku mah ada serupa pisan. Serupa. Jika dewek jeung main pijat gitu. Sora kumpul, sora jeung garapan. Pikeun nangtukeun nasib. Teu kabeh. Coba kaula datang ka lain ka ikut saya lencang. Komo kaula atuh. Komo kaula telah pasantren anu teu ludeng tepati jiwa raga demi hak anu tantu. Cak dek nyen tindakan kumaha maneh. Coba orang pada ada tilu ampar tiga. Urang nantukeun nasib dibasakahkeun sela pertulah kencana sela hartina batu pertulah pengujian kencana mas nempar jiwa loka permana anak merah tunggal anak merah Arjuna aduh ayah anak mundur kak semua pilih kirang tanah sama kuat 3 kali bagi DS coba orang perang kiri ke mana perang tonya ke mana kiri ke mana perang sabda saya bunuh tonya ke mana perang sabda saya segala lempar jiwa loka permana anak merah tunggal anak merah anak cacat tunggal anak cacat coba tak kerlo dira cekal sabuk bilang final dulu nemutkeun pancakaki mah dulu karena jadi lanceuk enon aradia tadi lanceuk Sing Arjuna, sing Gusti Arjuna. Meneun apaleun, iwati dewek jeung dalang apaleun. Baingan sarima ngan sejarah nu misahkeun padahal masa kandungan sa ibu ditu. Sageti. Boga duit 50.000 tumpangan. Sing berat ka mana ieu? Kaler kidu. Labu di duit. Kayak hati mah berat-berat ke Aradia, sabab Aradia sepuh pertengtan. Ya, saya resep ku pertengtan. Eta kira-kira nabi bisa gitu nurutan lah. Ibaratnya si lain Arjuna, dewek Aradia. Sok jadilah. Dawala. Menyebut dawala atuh. Pohon. Arjuna gitu. Naon sia teh hayak Arjuna. Coba cempreng gitu. Arjuna. Kenapa? bener wala Rakyat. Coba-coba orang perang kiri gak mana, perang tonya gak mana. kiri ka mana Dia gak mana perang 11.000. oh ya ke Tadi gak mana perang 11.000 sekarang. Nem. Serang yang mana kiri? sautik nanti lo hiji Coba-coba. Udah pada durasi. Kalau dipasrahkan senjata ontak.
gerak sama inung nandung bapak ayo kan gerak sampai paeh aja coba tega awak mana ulah tega pasti awak mana ulah tega dek dipasrahkan kayak lamun kaulah geus eleh karena dipasrahkan Arjuna siri banting pinatina wajib kapiran Raden Arjuna keluar senjata kontak warang kana kabedol Raden Arjuna hari pusakana lebetan ye kontak kapi milik Raden Aradea dengan tapala Raden Arjuna lompat ka Pali Kidul kagungan rasa parantos kapibana ieu pusaka kontak pasta pun kitu daerah dan Raden lompat ka Pali Kaler boga rasa kapibana Arjuna ngan saukur hasil warang kana wungkul
lupa. Gusti Arjuna ka belah kidul, anjir hasilna deuleu. Heuh, diturkeun deuleu. Kabur bawa hadir Raden Arjuna. Ieu kasangakeun aduh beuh kalakah bungkus nah hari kalakah sareng kana ya amri nah paling tingali heula saya hasil mah hasil ngan saukur warangkana kalau benang kelar ngabung amunang kresek ngawungkul amuy dedeh teuing Ki Arjuna keur bae beureusak ieu diriuna sugan cing dari ieu mah parepesan pasti tiasa ngedek tali ari-ari mah tuan putra rencana kagok porontok kapalan melang sugan yang jadi bubar pikeun jabang tutuka sabab jabang tutuka diperlukeun tanaga dina waktu ayeuna waktuna hayo enggal urang ka daerah Pringgadan ke Pinondang Lunyuk Sumat Raden Dipati Arjuna diserangan ku duta sawarga Resi Kaneka Putra Dekakantun Lurah Semar Kudapawana diserangan ku para putra Astra Jingadawa Lagari ngaras Cangcaya dinagagunakeun ieu senjata kontak mun saukur warangkana wungkul Raden Dipati Arjuna rungkag rengkok lebet ka daerah Pringgandara dikersahkeun dina waktos ayeuna Dewi Arimi nuju Riung Mumpulung Tarasana ya Tata Mukti Dwarawati Sang Nalendra Betara Kresna aya weko darasami aya nuju padang mentos Arjuna anu ikhtiar milari senjata pikeun tali ari-arina jabang tutuk kata wisanin jabang tutuk kate lepas tina sifat budak sagala dicabak sagala dibedog sagala ditaekan sagala ditaroskeun sapeta anu taya papadana egana cerita atuh sadayana diserangan
kumenekung mujabrata kanu kawasa merdih kana welas asihna Gusti di parancahan kulura Semarapura Pawana sapala putra sadayana satiasa teka kantun Dewi Arini oke Raden Arjuna Arya Bima sami menekung kanu kagungan atuh ieu murang kali jung nyampurkeun kana ieu warangkah konta anu pasti aneh tapi nyata jika aya somprani anu pasti barang bade diteh-tehkeun digesekkeun kana tali ari-arina ieu cabang tutup ka aneh bin ajaib warangka senjata kontak kasedot pisan ka jero udana Raden cabang tutuka namun ieu murang kali teu teteot teu ponca anu pasti olo awas ya aduh malah kitu kieu ya ulu Gusti jang naon kacepot cenah naon jadi kacepot warangka naon kuda kasep cabang tutuka mana paling cabang tutuka ya naon ulu jika nu teh nyeri hare-hare uduh awakna jadi masabi gitu hole hayang men hayang permen ibu hayang dadan Aduh, yang jajan. sakakap deui bageur bapak Tahun siap. ulah sia-sia Den karya Den maneh saha ilungna eta ilungna panjang iya pan mang teh ieu mang jadang teh ieu hayang dilahun kumaneh emak wah kade atuh kade apek kieu budak bekarasa pun bangir mah percis dewek pisan uluh Kade ngompol Kang. kasebelan teh Naon? teu make pemper meureun sugan teh rok tilu dihuapkeun wae pemper ari pangamung mana Den pangamung iya pinter ya budak sosa mana sosa iya Bener. ari cepir mana cepir iya empir ari congcolongan mana congcolongan iya teh mah boholan halo hebat lajeng Rasin Narada nyungkeun widih kanu janten Rama oge ibuna ieu murang kalih jabang tutuka lagesna ka Arya Werkodara sareng Dewi Kuntin Lelik Dewi Aripi bade namun ieu Raden Jabang Tutuka margi numutkeun kaca trenggana paningali hiang jagatna taotipat teu aya denu bakal ngarubuhkeun haraman di sawarga naga persona lintang ti Raden Jabang kumaha Bima awas anak aing dipasrahkeun ku aing tapi aing wanti-wanti ka Pradewa kumaha bageun di mana-mana anak aing pai ujung hingga pai cacat setik dipayahan ku aing dewa dihancurkeun ku aing sawarga moal Bima tanggung jawab dewa awas ya mana supados aya saksi karo angka sadaya ka sawarga
Ika pinoda mah sabiasa kurang nyerek ah. Ya abdi ikut minuman. Hayang mah ka dieu. Deh, Ulang kula wayahna deh. Saksian ku sia di mana-mana anak hidup sakti hancurkeun wae sawarga. Tanggung jawab kau lagi mah awas ya. Ika pinoda mah di kantun ini. Nyai. Ingkang kawin urusikeun kali. Iya haraman nyata naga personaan ulang-ulang lilingkeun aku kahimangan para dewata. Sagala ditajam, sagala dibanding, sagala ditengar. Bagi lawang salah petangkap di kociana sandayana naga personal linglung kapahung saparantos nang nyelehkeun para dewata dua sanga robaya manten robaya Batara Bayu nyuh Batara Brahma ngabebengkang Wisnu sami nyungkru Sandika widadari hari ringan lagu Kemang Gadung. Buka ieu panto euy Dewa, buka ieu panto selama naon ieu selama tangkap mana Sopraba deh hayang pangidigieuna Sopraba deh datang di tangan Demam Sewu Pakulingan Seking Tejabaya. Kaporotan itu awak maneh lain kaporotan tapi kawan nunggu giliran. Naga personal digerak balik awak maneh. Lamun anjing balik sarabat maksa cilaka. Genah halus genah. Abong keneh letah cucurangan bibir teh diwengku beleguk. Aing datang ka dieu mimiti pati aing kalahkan di paehan. Hutang pati bayar pati hutang wirang bayar wirang kaula moal balik lamun acan mawah awewe Dewi Osopraba. Sajabana ti awewe
Dewi Osopraba kabeh widadari anu 40 deuk di bawah kabeh awewe. Rek dijingjing gitu. Dijingjing wae deuk dikiwin kabeh wae. Aya bahan diurusan tuh. Paehan sia. Sok. Coba aing gerak kepung di luhur 1000 dihanap salaksa. Digigir sakati akhirat dia mungkeli. Heh, tak perlu tidak piada. Lumpat beri nyebut ngak jorowoh obat hei wong sawarga gerak buka ieu pantok sia abuhanana kadenge kacigugur juga nih. Digigirkan sakatuhu kaya maka kosongan kacempok waring senjata ujung ditewak siap kira kia patut piteskeun waring siap kok mere tukang gitu dah aing mere perjakian dulu. Tidak tambah guys. Mere amat aing. Ayeuna aing moal deuk nahan tapi ku aing deuk disasongkeun awak hayangnya hok deurah di senjata dewa deui. Aya keneh euy. Leuwihan atuh senjatana. Dewa aya keneh anu leuwih cing eta senjatana euy. Mundur. Wah.
Nah mundur ya kaulah bawa oleh-oleh di alam sabana. Ya bawa jabang tutuka lalu. Ya hidup jabang tutuka hidup. Hidup. Hayang belut, hayang belum belut. Sanes belut tapi gelut banget. Hayang gelut, gajah si naga lucut. Beda enak jawara bener. Hayang bulu-bulu gelut onyok aing tinyu aing. Aing hayang bulu-bulu gelut. Gajah si naga. Naga bonar. Oh, naga pulucona. Abang budak. Hei, naga persona. Dah mana si naga pulucut? Iya budaknya. Sing harapan ya budak karek umur 3 tahun setengah. Pek kaset. Didoakeun ku eyang cu. Cing aya dina kaumuran yakin anjir hidup bakal nyetak sejarah lepas. Kami kurang. Ayam galut, ayam tinyu jeung aing tok dia. Aing boga jurus omot age. Omot age. Bukan monet. Oh. Jurus awel aja. Nah, ini deh. Ngabunuh. Ramat juk naon ini deh. Udang gelut. Ulu. Nah, ieu dewa galakah ngasongkeun waweruh, galakah ngasongkeun mercayakeun ka beunceuk. Hei, naga persona sing hareupan eta incu kaula. Nah, teu gero mah kitu. Eueuh deui kolot kitu. Eueuh deui itu kolot anu wani nying hareup aing. Ayam gelut. Munyeuna ieu budak kasep ieu. Kerja cawan mah. Naga pulucut ulang gelut jeung aing tok gelut aing. Gelut jeung aing tok. Nonyokan kana beuteung lucu ieu budak. Saha ngaran maneh teh bageun? Ngaran aing. Nya saha jeung uang aing? Ngaran muing. Saha? Jabang. Jabangna? Jabang tutukuk. Jabang tutuka. Oh, jabang tutuka. Deuk naon hadieu? Budak gelut. Jeung saha? Jeung maneh abah. Budak bagai. Abah.
di bawah ku aing dikukut ieu budak teh. Di Paraban Raya ku aing. Sok ulang geuleuh cek aing abok aing tinggal aing anjing. Ulah sore anjing ulah sore. Abong budak kena ku bersih tibatan amok bakal kahayang mangku aing kan dia orang pangku ku abahnya orang timang kan dia mau anjing istilah unyang anjing mau anjing Raden cabang tutuka barang nuju itimangku naga persona parangan anu kencang agara yang kena socana nyalayan jiga anu parantos gabungan kekuatan kemarin dibubur yang anak soca mata pikangiran mata geragat anu nempung aku dirojok sapisa uramo cabang tutukan ngokok sapisan panon naga persona bitu sapisan Ayo jangan anjing jak sayang dongan barang ini ia mastaka dan cabang tutuka digerakkan dihuakan digurakan bitu sapisan mastaka nama simpati itu makan